Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi keluarga sadaya tepang deui sareng simkuring Wisnu Wirandi. Dina kesempatan ieu simkuring nulis hiji carita dongeng nyatana sasakala muncul asupan anu aya di Kampung Cimangpang, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Amit ampun nyaparalun kaparakaruhun kanu ngagege pati urip di palemburan, kanu ngajaga ieu gunung, palebakan, walungan jeung sagala pangeusi alam. Ugi ieu carita janten pangeling-eling, janten pangajaran keur urang sadaya. Urang kawitan ku Rajah Panyembah. Pun sapun kanu boga lembur, tabe kanu boga bale, mun munjung kudu ka indung, mun muja kudu ka bapa, bisi kata jong laranganana. Sapun nyanggakeun salam sembah kana boga imah, di ayun-ayun rancatan neda jembar pangabaran, nu geulis ranggeyan bentang, sacangci ger ngarincik, sakureun ger ngarampi. Ngadeleng dengdet kana boga lembur, nyerebung sanding sarung bungur, nyeleket sanding sarung songket, nyengsor sanding sarung pangsor. Ngadeleng dengdet urang kahuma, urang unjal pare urang tutu pare urang kanu lisung, si lisung saha ngaranna Raden Panarima, si halu saha ngaranna Raden Pamulang. Sapun urang kawitan kalawargi sadaya sasakala menjul asupan. Baheula pisan mangsa lembur di tetar Sunda can loba pangeusi. Dihandapeun hiji pasir anu masih keneh leuweung geledegan. Aya dua budak dilanceuk. Anu dipikawanoh ku balarea minangka jalma anu pinuh ku hade budi. Adina boga ngaran Raden Pamulang. Jalma anu rajin tur satia mulangkeun kahadean ka sasawae anu kungsi nulungan. Anjeunna percaya yen kahadean moal bisa eureun dina diri hiji manusa, tapi kudu diteruskeun kanu sejen ka sasama manusa. Lanceukna ngaranna Raden Panarima, lalaki anu sabar, daek narima sagala kaayaan kalayan ikhlas. Anjeunna sok mamatahan ka sasama supaya hirup ulah loba ngangluh, sabab unggal cobaan pasti aya hikmahna. Kusabab sifat maranehna anu hade, masyarakat nyebut eta dua dulur teh minangka si halu jeung si lisung. Nah, cenah disebut kitu atuh. Sabab Raden Pamulang awakna jangkung tur lincah, gerakna siga halu, anu salawasan dipake pikeun ngolah tatanen. Sedengkeun Raden Panarima miboga awak anu kokoh, pageuh jeung kuat nahan berat lir ibarat lisung tempat pikeun nutup pare. Maranehanana can pernah papisah. Siga lisung tanpa halu tea moal aya gunana.
lamun aya halu tanpa lisung minangka moal aya hasilna. Tah kitu deui dua dulur ieu anu ada adi lanceuk teh silih lengkepan dina kahirupan. Palawargi dina hiji mangsa datang usum halodo anu panjang. Sawah garing, walungan, ngurangan caina. Hasil tatanen beuki saeutik. Mimiti loba jelema anu silih perebut dahareun kusabab usum halodo teh usum pacaklik. Aya anu nyumputkeun beas, aya nu teu daek silih tulungan. Jabah silih tuding, jeung sajabahna. Tah ningali kayaan kitu Raden Panarima tuluy nyarios. Lamun urang narima kalayan ikhlas kana papasten Gusti, hate moal kagoda ku sarkahan. Tuluy Raden Pamulang nambahan, lamun urang menang rejeki ulah poho mulangkeun kahadean ku cara tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Atuh ku kituna dua dulur eta unggal peuting ngumpulkeun pare nu masih keneh aya. Isukna hasil tutumbukan teh dibagikeun ke balarea. Sora duk dak tina sora halu jeung lisung teh unggal peuting eta sora nyorak. Eta sora jadi tetengger, jadi tanda yen masih aya jalma anu daek silih tulungan. Lila-lila beas anu ditumbuk kumaranehanna teu beak. Sok sanaos parena saeutik, hasil beasna salawasna cukup pikeun sakampungeun. Warga heran, nah bisa kitu. Tuluy aya aki-aki nyarios. Eta lain kaloba parena sebenarna mah, tapi kaloba syukurna. Tah kitu cenah. Ti harita warga lembur sadar yen rejeki lain saukur tina sababaraha loba banda, tapi tina kumaha cara ngabagina. Dina hiji peuting bulan purnama datang deui aki-aki make jubah bodas. Manehna nyampeurkeun Raden Pamulang jeung Raden Panarima. Nyaha anjeun, aranjeun teh capek nulungan batur. Raden Panarima ngajawab, capek mah capek kulan, tapi hati jadi tentrem lamun ningali batur di bisa dahar. Tuluy Raden Pamulang nambahan, unggal kahadean kudu dipulangkeun deui ku kahadean. Aki-aki tuluy seuri palawargi. Sabenerna anjeunna lain jalma biasa, tapi utusan karuhun anu keur nguji hate marehanana. Kusabab maranehanana lulus tina eta ujian. Aki eta sabenerna mah mere pangjurung. Saterusna unggal jalma anu ikhlas narima jeung resep mulangkeun kahadean bakal meunang berkah. Tak kitu cenah. Sanggeus nyarita kitu aki-aki tuluy ngilas ngaleungit bari jeung dibarengan ku haseup bodas anu ngebungbung ka langit. Datang ka isukanana warga lembur leuwas. Di tempat aki-aki anu ngiles tadi ngaleungit paneuh ngagedean saeutik-saeutik. Tuluy munjul jadi hiji pasir anu henteu aya samemehna. Anehna deui unggal isuk tina puncak eta pasir sok katempo aya haseup bodas ipis siga kebul tina aseupan. Tah ku kituna warga nyebut eta tempat minangka pasir munjul aseupan. Jadi pasir eta sabab mangrupa pasir atanapi bukit gitu. Munjul lantaran mucunghul tina taneuh secara ajaib. Aseupan kusabab bentukna mirip siga aseupan anu tibalik. Tah jadi palawargi cenah cek caritaan kolot eta, lamun aya jelema datang ka eta pasir bari mawa niat goreng, moal lila bakal kasasarnya lampah. Tapi lamun datang bari mawa niat hade, silaturahmi, silih tulungan, jeung ikhlas narima papasten hirup, tangtu bakal karasa gampang eta dina leumpang jeung ngalakonan kahirupan.
Masyarakat oge ngajadikeun lisung jeung halu minangka lambang kahirupan. Lisung ngalambangkeun Raden Panarima, hartina manusia kudu boga hate anu lega pikeun narima papasten Gusti. Halu ngalambangkeun Raden Pamulang, hartina unggal kahadean kudu dipulangkeun deui ku kahadea. Jadi lamun dua sifat eta ngahiji dina diri manusia, hirup bakal pinuh ku berkah. Sapertos beas anu kaluar tina lisung sanggeus ditutup ku halu teh. Tah kitu panginten. Dongeng asal mula adalah sasakala muncul asupan. Wallahu a'lam bishawab. Orang mah ngan bisa syukur ngajadikeun eta hiji carita jadi tuntunan pikeun urang supaya hirup urang tangtu bener. Sakitu anu kepihatur, hatur nuhun, hapunten samudaya kalepatan, lebih pisan dina kahadean, sim kuring mung syukur diajar jeung mika nyaah mika resep mika cinta kana dongeng-dongeng Sunda dina kana kesenian-kesenian sareng kebudayaan Sunda. Hatur nuhun, cag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.